Terus apalah. Bebal sepunten-punten juga hayam tampiling ku aing sia. Awas ya, ku aing bejakeun mah beurang. Lor kan sia bebeja. Aing teh sieun gitu. Okay, let's go. Punyuk. Kan bebal. Naon ah? Ngilaing lempang atau punten-punten acan tah pali daerah kekuasaan saha. Terus apalah. Bebal sepunten-punten juga hayam tampiling ku aing sia. Awas ya, ku aing bejakeun mah beurang. Lor kan sia bebeja. Aing teh sieun gitu. Ya bejakeun jeung bapak aing. Pak, kurang dicarekan si Adi itu. Dicarikan usaha mana? Di mana jalan mana, oi? Tuh di belah itu, Pak. Hayu orang carikan ke bapak ayeuna susulan. Tak apaleun bapak saha di dieu. Hayu barudak rekan-rekan. Let's go. Ayo. Tuh Pak, itu jalan mana tuh Pak? Anjir, budak lu tadi mau bapana bener gehel. Kumaha Cuy, oh am kali sararam gitu beungeutanan lagi. Kabur we hayu. Kemana sih bebal? Kalau mah kedai itu, kedar barudak.